Abadi nyaeta lana atanapi langgeng. Ini asa karareung kieu. Biasana haneuteun wanci pas sore kieu teh. Mun cicing di Celodog imah teh barudak eak-eakan. Ngadon ucing-ucingan. Ayeuna mah ni eueuh sahulu-hulueun acan eta barudak. Mang Memet ngadadak eueuh deui. Biasana mah sok naguk pas sore kieu teh. Bari jualan endog gulung ningalikeun barudak ucing-ucingan. Ayeuna mah eueuh ngadadak libur. Ini kenaon siling teh? Ngadon si dengdang we na Celodog imah. Ka dieu ngampis. Lain ieu Abah. Ini asa tarariiseun tumana rarame. Maklum, ayeuna mah keur usum panyakit. Kabeh ge diarari mah. Tah geuning tos kieu mah karaos. Maklum ari orang Indonesia mah nu kitu diturutan, nu kieu diturutan, nepi ka panyakit-panyakit oge diturutan. Pan geus puguh ari panyakit urang mah buduk, lorombeheun, teri cangkeng, paling banter hapur. Jeung nya na nyini. Ayeuna mah geus lieur. Baheula urang teh pan dijajah ku Walanda, ku Jepang, geus puguh main dereden. Ayeuna dijajah ku Cina, ku panyakit. Geus rupa-rupa. Jeung enyana Abah, orang Cina ngaluarkeun produk baru ku orang Indonesia mah teu oleh dibeli we. Ngaluarkeun HP Xiaomi dibeli, panyakit corona oge ngilu dibeli. Kieu kantung-tung nama mararem. Heueuh nya. Dibere HP oge urang teh geus sewang-sewangan. Komo ieu dibere panyakit, aduh. Urang boga kamardekaan cing abadi. Abin, Ulah bangga ku parabot batur. Abin, Ulah boga sipatu turut munding. Abin, Olah pakaya nu aya. Abin, Mumule budaya sorangan. Abin. Insya Allah urang bakal boga kamardekaan nu abadi. Abin, Ari doma geus diparaban. Abin, Paraban heula bisi paeh. Abin, Aeh. Nah malah amin-aminan. Teu waras boa. Abin. Sabah kunaon pake jeung amin-aminan. Istighfar dinya. Paur jeung sareupna deui amin-aminan. Naon ini? Riweuh sagala. Ieu Abah mah nyalukan si Amin kita marab domba. Dasar sia. Si horeng tadi teh nyalukan si Amin. Dasar aki-aki kecul sia.